Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Rizky dina pelajaran Bahasa Sunda kangge kelas 7. Nah, karena kemarin bab 3 kita belum selesai, sekarang kita masih mempelajari tentang bab 3 ya. Kemarin kita mempelajari tentang batasan-batasan pupujian. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pupujian, yaitu rumpaka pupujian teh mibanda ajen sastra. Umumna ditulis dina wangun puisi. Ukituna rumpaka pupujian teh mibanda unsur-unsur puisi. Gitu deui bisa dipaluruh. Naon temana? Kumaha nadana? Naon amanatna? Jeung naon anu dicaritakeunana. Ayeuna urang jelaskeun hiji-hiji unsur-unsur pupujian ya. Yang pertama yaitu jejer atau tema. Tema teh gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka pupujian kanu maca. Di gagasan pokok yang disampaikan si pengarang ke yang baca. Nah, di sini ada contohnya ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, pupujian ini kalian bisa baca masing-masing ya. Pupujian ini jajarnya ngenaan riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi temanya tentang perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut kita ke bagian yang B, yaitu nada jeung suasana. Nada teh sikeun pengarang kanu maca. Dina sikeun pengarang ngabalurkeun ayana suasana kanu maca. Jadi nada itu sikap pengarang terhadap yang baca. Dari sikap pengarang itu bisa menyalurkan apa suasana yang akan dibaca atau yang ada di pujian tersebut. Nah, di dia Ibu gaduh salah sahiji contoh pupujian. Karasana keur sakarat nyarina kaliwat-liwat karena ibadah diliwat tara ngalakukeun salat. Dumasa rumpaka pupujian di luhur katangeun sikeun pengarang teh hayang ngabijaan kanu maca yen ari sakarat teh anu jalma nu tara salat mah nyerina ka bina-bina. Tina sikep eta urang salaku nu maca bisa ngarasa sieun terus engkena jadi getol salat. Nah, jadi di pupujian ini si pengarang ingin memberitahu kepada pembaca bahwa sakaratul maut yang orang yang gak pernah sholat itu sakitnya luar biasa. Jadi kita selaku yang membaca merasa takut dan nantinya rajin sholat gitu. Jong, di sini siapa saja yang gak pernah sholat? Nah, nanti mah harus rajin sholat ya, anak-anakku. Nah, langsung lanjut aja kita ke selanjutnya C, rasa. Rasa teh ngajiwaan eusi pupujian. Rasa pupujian kapanggih sabada dinadomkeun. Ngarenna henteu pupujian teh apan karasana sabada dinadomkeunnya. Komo mun barengan mah nadomkeunana leuwih ngajiwaan. Jadi rasa itu bisa kita rasakan di waktu kita menyanyikannya. Enak atau tidaknya itu pupujian rasanya nanti di waktu kita lagi menyanyikannya begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian D, amanat. Amanat teh pesen pengarang anu karasa kuno maca atawa kuno ngaregepkeun pupujian. Jadi amanat itu adalah pesan pengarang bagi si pembaca. Nah, lanjut karena unsur terakhirnya eta purwakanti. Purwakanti teh sora-sora nu sarua dina rumpaka pupujian, yaitu kata-kata yang sama akhirnya dina pupujian tersebut. Nah, di sini dibagi menjadi 2 ya purwakantinya. Nu kahiji nyaeta purwakanti rantayan. Artina padeketna sora kecap anu ngajajar ka gigir atau ke samping.
Jadi suara-suara yang sama di akhir kata yang berjajar ke samping. Nah, yang kedua adalah purwakanti runtuyan. Artinya padeketna suara kecap anu ngaruntuy ka handap atau ke bawah. Nah, yang tadi rantaian suara-suara yang berjajar ke samping. Nah, yang ini runtuyan suara yang sama di akhir kata tapi posisinya ke bawah. Nah, mari kita lihat contohnya supaya jelas ya. Di sini ada salah satu pujian yang tadi ya, yang pertama. Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Nah, di pujian ini terdapat purwakanti runtuyan. Kenapa? Karena di akhir kalimat terdapat suara atau suara katanya a. Coba lihat, sadayana, mulia, jenenganana, bangsana. Jadi berjajarnya ke bawah yang ngaruntuy. Nah, sedangkan di contoh yang kedua ini karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat karena ibadah diliwat tara ngalakukeun sholat. Nah, beda sama yang tadi runtuyan ke bawah dan yang ini rantaian ke pinggir, ke samping. Lihat, karasana nyerina kana tara, karasana keur sakarat. Na sama at, nyerina kaliwat-liwat karena ibadah diliwat tara ngalakukeun sholat. Nah, kumaha ayeuna parantos ngartos sadayana? Sangkan leuwih ngarti atau leuwih jelas di dieu ibu aya pancen. Rek sayangan hiji pupujian Sunda tulis dina buku hidup masing-masing. Tuluy tayangan unsur-unsur puisi pupujian nuku hidup ditulis. Nah, jadi kalian disuruh mencari pupujian Sunda, kemudian ditulis di buku kalian masing-masing. Kemudian kalian tulis unsur-unsur puisinya ya di pupujian tersebut. Nah, apa temanya atau jajarnya, apa nadanya, terus rasanya bagaimana, amanatnya apa, dan purwakantinya seperti apa juga, seperti yang ibu udah jelaskan tadi. Nah, sakitu wae anu ku ibu dijelaskan dina video ayeuna. Mugia elmuna bermanfaat kangge sadayana. Atur nuhun atos merhatoskeun, atur nuhun oge kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.